Gerok Cibayat ngajerit Juring! Juring! bari lumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan ka incu-incu sareng mitra aki anu satia. Hayu urang neraskeun hanca dongeng carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-14. Dina bagian ka-13 Omo anu ngomongna sompral diarah ku oray kajajaden nepi ka mangpret lumpat balik ka lembur bari gogorowokan menta tulung. Anu sejen colohok heraneun ari oray ngarandeg geus nenyo si Omo lumpat mah. Tuh euy, oray naon ari kieu? Aduh, bener euy lain oray samanea ieu mah. Dua manea meureun. Sabot kitu jol ku sabana lempang rusuh dituturkeun ku nu neangna teh. Tekung silila geus nepi kanu dijugjug anabre aya anu ngagoler saurang sejen ngajajar megatan oray bisi narajang deui. Aya naon ieu teh? Aduh cilaka Pak Kowo. Ieu aya anu dibura ku perah oray. Temal Mang Bahri. Aduh, geuning mani geuneuh kieu euy. Dipacok ieu teh. Sanes dipacok Pak Kowo, dibura. Menta cai. Song aya nu mere cai dina batok. Tetela ku sabana teh boga pangabisa. Eta cai dijampean husu naker anu nempokeun jempling teu aya anu wani ngomong bisi ngaganggu. Geus kitu cai teh diinumkeun kanu cilaka, beak kabeh sabatok. Reup dipeureumkeun bari ditiup embun-embunanana ku sabana. Anu akhirna ngubaran teh rengse, ku sabana cengkat bari nyarita. Mana orayna? Tuh Pak Kowo, culengeu caket tanggal jarong. Kodir nunjuk. Aya panunggel? Tah rancatan, kiat eta mah geura. Sabab awi nahun. Ku sabana nampanan rancatan anu disodorkeun ku salah saurang. Geus kitu lempang lalaunan muru ka oray anu keur culeungeu jiga anu nangtang lawan. Mang Bahri jeung kanca-kancana ngariung lalajo ku sabana anu rek tarung jeung oray. Gok ku sabana tepung jeung oray hideung menang sajongjongan mah silih pelong jiga anu keur ngimpleng eusi-eusina nah eta teh oray biasa atawa oray siluman. Tapi ku sabana poekeun teu meunang wewengan. Ieu mah kudu dipaehan oray teh. Awas sia. Hiuk ku sabana ngayunkeun rancatan. Bek kana tongong oray. Buringkal oray teh ngaburingkal. Terus culeungeu deui. Barang rek dibabuk deui, seak narajang nyamar kana suku kuwu. Tapi untung kaburu ngajaul ka luhur. Blos teu keuna. Bareng jeung kuwu anu nincak lemah, oray teh malik deui letahna lel-lelan. Oray setan sia. Yeuh, rasakeun. Hiuk bek diteungel deui. Tapi rancatan teh ngampul. Seak oray narajang deui mani gancang jiga tumbak. Teu beda jeung oray totog narajangna teh. Tapi ku sabana gancang nyingcet, blos ka tukang. Lung rancatan dipiceun, sarepet ngalugas bedog. Ku sabana taki-taki masang kuda-kuda bari muralang ka oray. Seak oray teh nyamber deui, tapi maningan sakilat disabet ku bedog. Maningan sasimpreng oray teh potong jadi dua. Blug, buringkal, buringkal. Hulu jeung buntut teh hirup kabeh nu lalajo ting puringkak bulu punuk. Bek sia, modar deuleu. Ceuk ku sabana rada ngemplong hatena. Tapi barang ret ka oray anu dina taneuh. Kaget asa teu percaya kana tetenyoanana. Sabab oray teh lain paeh kalah jadi dua. Geus caruleungeu deui siap rek narajang. Huluna buntutan deui, buntutna huluan deui. Atuh oray teh jadi dua
gedena sarua. Orai curik sugan nah jadi kieu cilaka tuh. Sanajan bisa dipotong kena oge bisa ngalobaan ieu mah. Gancang ku sabana mundur hatena seber nenyok itu mah bingung yang hareupanana. Tapi aya untungna jelema anu tadi dibura ku peurah teu kanyahoan cageurna. Dada anu geuneuk biasa deui, awak jag-jag deui, tanaga pulih deui. Ngan ku sabana bingung yang hareupan orai aneh, da geus jelas ieu mah lain orai biasa. Malah Mang Bahri jeung kanca-kancana oge heraneun. Batur, ulah diladenan, hayo kaluar ti ieu tempat. Ulah aya anu cicing di dieu. Gancangan, init kabeh. Ceuk ku sabana anu geus boga kayakinan yen moal aya anu bisa maihan orai. Buriak kabeh budal, cuk cek kana pakarang masing-masing, bakal dijewang dibawa balik. Anu makal karinjang lumpat pangheulana mending ngarit pokna teh. Akhirna kabeh geus pindah, geus bijil tina tanah Udawa anu barala teh. Ku sabana oge lumpat bari ngajingjing bedog. Orai teh tela galak ngudag mani buburingkalan. Tapi ku sabana geus kaluar manten tina wates aneh. Orai teh teu daekeun bijil ti tanah Udawa. Geus nepi kana wates mah balik deui. Teu luak lieu terus we mubus kanu buni ngiles di nu bala ku sarerea pada melong bari jeung heran. Bahaya ieu mah. Jika nu nyarek sangkan tanah ulah digarap. Aya deui wae ieu. Naon tujuanna nanya? Cek sabana bari nulak cangkeng. Panonna melong kana hancap pagawean anu karek tengahna. Aduh, kumaha ari geus kieu Paku? Pan abdi teh tos janji jeung Pak RT yen bade ngabantu Den Udawa dugi kaberesna. Ieu tanah bade dipolah deui, da tadina oge sawah, kedah jadi sawah deui. Tadina ngahasilkeun, kedah ngahasilkeun deui. Tapi ari kieu mah kumaha ieu? Ceuk Mang Bahri, manehna bangun hanyelu. Sabab tadina mah geus kenel, geus gede hate, bakal boga garapan, da manehna mah memang teu boga sawah. Nya wayahna Mang Bahri. Da kumaha tuh kaayana kieu ye. Keur saheulaanan mah ulah waka dituluykeun. Bahaya. Sabab eta orai lain orai samanea. Tangtu aya anu nundaan ieu mah. Kumaha abdi atuh? Engke sabar heula. Urang badami jeung Den Udawa. Keun sabar landan. Ayeuna mah baralik we heula. Eta pagawean ulah dituluykeun. Nya mangga ari kitu mah. Mang Bahri jeung kanca-kancana kapaksa eureun heula. Digawena teu dituluykeun. Ari sabab kumaranehna oge kasaksian di dinya teh aya orai anu ngabahayakeun jeung tibatan cilaka teu pupuguh mah nya mending balik. Tapi barang geus laleumpang bari recok ngaromong. Cakakak aya sora anu seuri mani ngagak-gak ngan jelemana mah teu kaciri. Gebeg sarerea ngarenjak malah mah lempangna oge eureun kabeh. Ting lalieuk neangan sora anu seuri jeung neangan anu seurina. Tapi teu kapanggih. Ku sabana kakerot bakat ku amek geregeteun hayang newak mangkelukna. Tapi teu kaciri aya jelema. Kalah kadenge aya angin ngaguruh handaruan. Harita teh panon poe geus ngulon. Panasna keur meujeuhna moreret. Ku sabana jeung kanca-kancana aya keneh di sawah. Ngajajar dina galeng rek balik ngaraneg heula lantaran aya angin anu ngaguruh di jomantara. Sedengkeun anu seuri mah geus jempe.
Horeng harita teh dira jeung sabda suka bunga lantaran niatna geus laksana pagaweanana hasil kalayan nyugemakeun bisa ngabubarkeun nu digawe kalayan demit. Atuh nenyo ku sabana jeung baturna baralik teh eta dua jelema bungaheun pisan. Hade pisan pagawean teh sabda. Ilmu maneh beuki hebat wae euy. Tapi maneh kudu waspada sia. Tuh, ku sabana teh aya eusian euy. Elmuna lumayan. Lamun maneh kurang taliti bisa katohyan. Cek dira bari nunjuk ka ku sabana anu masih keneh luak liuk nitenan kaayaan di dinya. Tapi anu duaan buni dina panyumputan. Tong sieun dira dae kumahana oge moal kapanggih. Keun bae kuwu-kuwu urang-urang. Ieu mah lain rek ngadu ilmu jeung kuwu. Nu penting mah si Udawa jeung kulawargana ulah betahkeun di imahna. Nu matak tanahna ulah aya anu ngagarap. Keun bae sina paeh kalaparan. Heueuh bener, tapi kumaha ayeuna? Itu kuwu aya wae di dinya. Hayu urang encah bisi neangan ka dieu, bisi nyampeurkeun. Ceuk dira panonna melong ka ku sabana. Keun antep heula. Mun ka dieu mah kapaksa urang buburak. Heueuh atuh. Eta dua jalma teh ngahep-hep dina panyumputanana. Elmuna lain lumayan. Sanyana mah mun dikepung ku balad kubu oge da moal beunang. Tapi teu baroga pikiran ka dinya da tugas dage ngan ngabibira Udawa wungkul sangkan incah ti imahna. Ari kubu sabana harita teh manika kerot ambek lantaran geus mineng aya kajadian aneh kitu teh. Batur. Cik nyebar ka ditu tuh. Unggal anu suni sampeurkeun. Nah, sakabina-bina teuing. Saha mangkelukna anu nyeung seurikeun teh? Oi, ayo mencar euy, mencar. Ceuk Mang Bahri. Buriak baladna bubar, kabeh ge sumanget naker. Dasarua panasaran hayang manggihan anu seuri teh. Ku sabana ge leumpang muru ka hiji tempat rek neangan anu tadi seuri. Atuh ngarenjag dira jeung sabda teh. Lantaran geus jelas balad ku sabana teh neangan maranehna. Tuh kadarieu euy, pasti kapanggih. Kumaha ayeuna ye? Cicing dira, kumaha dewek we atuh. Pek-pek deukeut manten. Bisi kasalempek, pake heula tergos. Duanana pak-pikpak nerapkeun tergos ku lamak hideung. Atuh teu lila oge geus rapi, anu tembong ukur panon jeung tarangna saeutik. Dira cudag cideug panonna nitenan kanu keur laleumpang aya anu muru kalebah dinya. Urang bijiekeun si Gundul atuh. Cek sabda bari terus ngodok saku bajuna. Korehel aya batu bodas sagede muncang, kumanehna diparancahan bari diusapan lalaunan. Keur kitu teh cikikik aya nu seuri sora awewe semu ngirung. Dira mani ngarenjag padahal geus mineng manggihan kitu teh, tapi anger we reuwas. Barang ret kanu seuri bereh aya makhluk gundul mani bolenang. Awakna leutik tapi sirahna gede, matana bolotot, untuna aya sihungan. Leungeun anu busekel kepat, suku anu paronok ngalengkah mani kerep norolong muru ka ku sabana bari teu oleh cicirihilan. Gebeg ku sabana ngarenjag, reg leumpangna eureun. Meunang sajongjongan mah melong ka makhluk aneh anu matana bolotot, huntuna ranggeteng. Gero si bayat ngajerit bari lumpat. Jurig! 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 Terus mangpret ka lemur teu malire ka batur. Atuh anu sejen oge sieuneun. Anu keur jongjon neangan teh ting rarenjag barang ret kanu Gundul kabeh burber kalabur sieuneun. Dasar setan. Aya we papeletekanana teh. Jurig, jin, setan. Saha sia teh ha? Rek naon ka dieu hayang dikadek ku aing. Ceuk ku sabana ngomongna kitu teh hatena mah seseblakan bulu punukna muriding sieun. Ari jin Gundul ciciptan sabda kalah ngagegag nyampeurkeun.
nyerengeh seuri nembongkeun si hungna anu ranggeteng. Kubu sabana undur-unduran bari ngabar-ngabar bedog. Wah, setan ieu mah. Tapi aing kudu ngajajal piraku teu teurah ku bedog. Awas ya, dicacag ku aing jurig. Sebrut kubu sabana narajang. Bedogna diayunkeun rek narok hulu si gundul. Tapi aneh, barang keuna labas kahandap kacirina mah awak jin teh kabelah ku bedog. Tapi hampang kawas ngadek cai, ari jin mah teu kerel-kerel sarua we jeung ngadek haseup. Hah? Dah teu teurah cadol. Ngaheureuyan ieu mah sia. Leungeunna anu parondok busekel teh ranggah ka luhur. Terus ngajreng bangun hampang rek ngarontok ka ku sabana. Gebeg ku sabana ngarenjag reuwas. Lep ngelok, balicet malik, berengbeng lumpat. Geus teu mikirkeun nanaon, da sieun dikerekep ku jin gundul. Kubu ngabecir bari ngajingjing bedog teu rarat reret deui cikikik aya anu seuri nyungsirikeun. Teu kanyahoan, les weh. Kubu sabana jeung baladna geus teu aya anu tembong. Kabeh ge birat lalumpatan ka lembur sieuneun ku jin gundul meunang ngondang sabda. Sanggeus kubu sabana kabur, sabda jeung dira bungaheun. Hahaha. Aman dira. Ayo urang leumpang deui. Cek sabda bari ngusap batu bodas teh. Les jin gundul teh ngaleungit teuing ka mana inditna da teu kanyahoan. Geus kitu mah dira jeung sabda teh laleumpang kalayan tenang. Muru ka hiji tempat. Eta dua jalma teh apaleun pisan kana kaayaan di dinya. Utamana ka tempat-tempat milik jenatna Raden Sugriwa. Sabda, si Udawa teu meunang betaheun di imahna euy. Malah ulah betah di lembur ieu. Sakabeh usahana kudu digagalkeun. Ulah boga pangasilan naon. Tah ayeuna urang tempo ka urut balong. Bisi aya anu miara sabab ti heula teh kungsi aya beja jeung aya jalma anu lahaloho ka dinya. Nya bener. Pasti ayeuna oge aya anu digawe. Keun da ieu mah ngan saurang. Urang datangan we langsung sampeurkeun. Urang omongan kuduaan ngan lamun ngalawan urang cabok. Cek sabda bari ngacungkeun peureupna. Moal disingsieunan? Sakali-kalieun kudu didatangan. Langsung. Sina bingungeun. Oh atuh. Dira jeung sabda leumpangna salsena keur. Beras ka kebon sampe, terus nyorang jalan satapak anu rada nanjak. Turun deui ka sisi solokan, nu akhirna jog anjog ka hiji tempat. Di dinya aya tanah datar anu tadina mah urut balong. Kan geus lila saat malah loba jukut ngajejemrung. Nasibna sarua jeung sawah teu aya anu wani molah. Reg dira jeung sabda eureun panonna melong ka hiji tempat. Teu nyalahan. Di dinya teh memang geus aya anu digawe tayalian iwal timang hiji anu geus sanggup miara balong. Harita oge geus mimiti mabad jukutna digundukeun anu geus peot diduruk haseupna mulek ka luhur. Tuh euy, bener geus aya anu ngagarap ieu oge. Urang sampeurkeun yuk. Heuh, hayu atuh. Duanana turun terus nyampeurkeun kanu keur digawe. Ari mangkiji teu luak liuk jongjon we mabad sumangget naker sabab manehna geus lila teu boga pagawean. Ayeuna aya anu nitah. Atuh mani ato. Tapi keur kitu teh pok sabda ngomong. Hei, urun mang. Gebeg mangkiji ngarenjag. Red kanu nitah eureun. Barang breh dua jalma make tergos. Panonna molotot nulak cangkeng pikasieuneun.
Puguh we Mang Kiji teh mani colohok heraneun. Saha ngaran Mamang? Saha? Kiji. Dengekeun kumaneh Mamang. Mang Ji, dengekeun kumaneh Ji. Ieu tanah tibareto oge gamlung. Teu aya anu wani ngagarap. Tapi naha ari si laing gagabah teuing. Nah saha anu nitah make kumaha wani ngagarap tanah ieu? Har, da dipiwarang ku den Udawa. Cek Mang Kiji tarang nakatara kerung dengartieun kana omongan sabda. Pokona mah sia kudu nyaho ieu tanah ulah digarap. Paduli teuing dititah ku Raja Jimul oge, pokona mah ulah digarap. Ngarti? Pan ieu teh kagungan den Udawa, nah make ulah. Nyapek bae ari hayang modar mah, kari milih mending ngagarap bari terus kojor atawa mending balik ngarah salamet. Mang Kiji ngahuleng panonna melong kanuduaan. Asa teu ngarti, nah make nyarek ngagarap da geus jelas anu bogana Udawa. Jabati kitu, anu duaan mah jelema teu wawuh katurug-turug beungeutna make tergos deui. Sidik ieu mah jelema jahat, teu bener. Mang Kiji teu ngomong kalah ngaleos muruhanca pagawean. Der deui digawe. Tekadna geus buleud rek ngagugu ka Udawa moal ngadenge omongan anu sejen. Tapi sabda jeung Dira amekeun asa dihina. Dira, bere ciri ye. Tuman euy. Keun ku dewek. Dira ngadeuketan ka Mang Kiji anu keur mabat jukut. Barang geus aya tukangeunana, pok Dira ngomong leuleuy. Mang, peureun heula sakedeung. Mang Kiji cengkat bari malik. Barang breh pipina tembong teu diengkekeun deui. Hiuk, kaprot, dicabokan ku Dira. 4 kali nyabok mani tararik matak peureus. Aduh halayung, aduh. Mang Kiji nuna parang, terus nungkupan beungeutna anu panas jeung nyeri. Tetenyoan anu ranyai kararoneng, bumi alam asa dengdek. Karasa Mang? Pek tah sakitu we heula nya keur manyer mah. Mun kurang keneh engke ditambahan deui. Pokona mah lamun keukeuh kumaha wani ngagarap, hulu Mamang rek dijieun tumbal di dieu. Ngarti? Cukup euy, hayu balik. Yo Leos Dira jeung sabda arindit teu luak liuk deui ka Mang Kiji. Anu marurung aduh-aduhan, untuna mani asa unger kabeh pipina panas nereptep. Aduh jelema naon, naha dampaleungeunna mani panas kieu. Aden Mang tulungan yeuh, Mang nyeri. Mang Kiji teu kuateun, lila-lila mah ngagolepak kana jukut, terus aduh-aduhan, awakna asa panas tiris, sirah berat, tetenyoan beuki teu jelas, tungtungna les teu inget kana nanaon. Meunang sajongjongan mah ngajongkeng we Mang Kiji teh di tengah balong saatea. Ngan untung jol pamajikanana ngelek boboko leutik bari ngajingjing teko. Niatna rek nganteuran bari ngabantu saeutik-eutikeun. Tapi barang nepi mani ngagebeg. Kang Kiji, Kang, kunaon ieu teh kunaon? Masya Allah, Gusti. Pamajikan Mang Kiji rusuh muru ka salakina. Gek diuk, boboko jeung teko ditunda, terus nulungan salakina. Blak sinanang karak anabreh. Beungeutna geuneuk jiga tutung, jaba bareuh mani kembung. Gusti, nu agung. Kunaon ieu teh, Kang? Aduh ampun, ya Allah. Kunaon Kang Kiji? Kunaon? Bikiji ngagulang gaper salakina anu ngalempreh teu empes-empes. Keur gera-gerok kitu, lara aya budak ngorang ngaliwat bari manggul carangka. Kageteun nempo Bikiji ceurik sorangan teh. Manehna gancang nyampeurkeun. Kunaon, Bi? Ujang, ieu salaki bibi tulungan. Nah beungeut nabet jadi kieu. Ieu geura tempo, meni beungep jeung geuneuk. Tulungan Ujang. Atuh, buah-buah dipacok orai, Bi.
Aduh Ujang, kumaha atuh. Cik, bibi tulungan, tulungan. Urang yang pakubu we, sok tungan heula bi. Berengbeng budak teh lumpat muru ka lembur. Ngan hadena tepati jauh ti lembur, atuh teu lila oge geus nepi. Ngan datang teh mata kaget, kubu sabana ngaleh-leh capeun, data di teh lumpat tarik sieuneun ku si gundul tea. Nainyo nu datang, kubu sabana cengkat, terus nanya ka budak ngora tea, anu datangna bangun rusuh. Aya naon Jang? Pakowo mangkiji cilaka. Raraina geuneuk semut tutung. Jika dipacok orai. Mugi kersa nulungan di dieu teh asa saha? Cek eta jajaka bari nunjuk kabeh kaler. Ah, mangkiji. Astagfirullahalazim. Pak, tos teu emut ayeuna oge kapiuhan. Bejaan batur Jang, keun bapa indit ti heula. Mangga pakowo. Teu nolih kana kacape. Berengbeng kubu sabana teh lumpat muru ka mangkiji. Kubu sabana geus apaleun tempatna dan memeh digawe oge memang bebeja heula mangkiji teh. Sedengkeun si jajaka tadi ngabejaan nu sejen minta tulung pikeun mawa mangkiji ka lembur. Atuh brul aya kana tujuanna lalumpat muru ka mangkiji anu ngajoprak di balong saat. Anu pangheulana datang teh kubu sabana terus mariksa mangkiji. Tapi dalain ku peurah cenah apaleun ku sabana mah. Terus dijampe sabisa-bisa tarangna diceuceuhan, urat matihna disasar, diurut lalaunan. Keur kitu Rob nu sejen daratang ngaronom ka mangkiji anu can eling-eling. Ieu teh kumaha mimitina bi? Nya duka pakuwu, da abdi oge nembe jol bieu teh. Kasampak teh tos kieu. Aduh, nahat kunaon atuhnya? Dalain ku orai ieu mah. Sabab tara kieu ku peurah mah. Cikan menta cai. Sor dibere cai, kuku sabana dijampean. Geus kitu diuyup sarta diburakeun kana beungeut mangkiji anu bareuh beuki bengep semut tutung. Nyari kalahkeun ku diakalan mah brai mangkiji teh beunta panonna ceuleuyeuk beungeut teu puguh rupa irung karungkup ku pipi anu kembung. Mangkiji, Mang. Eling Mang. Aduh. 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 Sabar Mang, sabar. Sok caritakeun kunaon ieu teh? Alah ieu ngayang tepung jeung Den Udawa. Duh, aden ieu Mang Den. Aduh halayeung Den. Mangkiji kalah sasambat ka Den Udawa. Dina pikiranana ngan Udawa anu kabayangkeun teh. Kubu sabana colohok geus ngarti mangkiji can eling pisan. Terus diakalan deui, diurutan, diparancahan anu sejen ngariung nyaksian. Tapi mangkiji teu daekeun sadar. Rajeun eling ngomongna ka mana bae. Teu bisa diajak ngobrol anu bener. Pamajikanana cari nakdak, hariwangeun bisi mangkiji kumaonam. Akhirna kubu sabana marentahkeun sangkan mangkiji dibawa ka imahna. Atuh terus digarotong dibawa balik ka lembur. Kocapkeun di lembur Banjar Turi, jelema teh ngadadak oyag guyur salalembur ear sadesa nyaritakeun kajadian aneh di tanah milik Udawa. Dasar beja sok ngagedean di jalan. Aya orai sagede leungeun oge di lembur mah magarkeun teh sagede tangkal jame cenah. Keur guyur kitu jol deui beja ngeunaan mangkiji, teuing saha anu mimitina ngomong. Nyaho-nyaho beja teh geus sumebar yen mangkiji diganggu ku jin gundul, aya oge anu nyebutkeun kasurupan. Rupa-rupa omong jelema teh bari jeung teu nyaraho mimitina sarta teu nyaho kajadian anu sabenerna.
Eta beja teh akhirna kadengeun ku Udawa. Sabab harita Nyi Mariah ka warung, di warung teh kaparengan aya nu keur ngobrol, aya hiji awewe ngabuih we cacarita. Mani asa aing pangnyahoana, ngomongna bari pepeta, atuh anu ngadengekeun teh percayaeun kabeh oge. Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina kanggo dinten ieu sakitu heula nya. Kumaha nasib Udawa salajengna antos terasna dina cariyos Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-15. Sakumaha biasa, hapunten tina sagala rupi kakirangan sareng hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Mugia tiasa ditepangkeun deui. Sakitu anu kapihatur, permios, jag.